Gatot Kaca deui baraya tah. Ieu makananna urang eksekusi baraya, urang kereut, urang raut. Sampurasun baraya saung wayang daraut tah ayeuna urang ngadamel wayang golek Gatot Kaca ieu teh pesenan Kang Deni anu ti Banten. Leuwih tepatna ti Mantiung Cikeusik Pandeglang Banten tah anjeunna pesen hoyong wayang golek Gatot Kaca purna cenah mah tah. Hoyong nu rada alit cenah sanes alit meureunan nya. Wayang meujeuh teh meureunan. Tah ayeuna urang rada rampingkeun deui ieu teh kumargi kan nembe ngabakalan teh kamari masih keneh agung keneh baraya tah ayeuna meureunan urang naon disebutna urang baladah tah supados langkung katingal dedeg pangadegna langkung katingal meureunan karakter wayang Gatot Kaca teh sapertos kumaha tah ayeuna meureunan urang baladah heula tah urang baladah heula supados langkung spesifik katingal meureunan maksudna ieu teh naon maksudna keuretan ragaji ieu teh keur naon tah ieuna meureunan urang perjelas pertegas tah maksud tujuan ngaragajian kayu sakitu sakieu teh meureunan aya tujuanana pami ngadamel wayang mah kitu meureunan sebat bakalan teh meureunan bakal tah tos wae dilajengkeun ku ieu meureunan tah urang bedah atanapi ngabaladah urang baladah baraya ieu supados langkung tegas gitu bentuk wayangna teu acan dugi ka ngajadikeun mah ieu teh nembe kikieuan heula nanging ieu oge teu eleh penting da ieu teh supados engkena di mana ngukir ngaraut teh janten teu bangga teuing gitu baraya ieu teh meureunan tahapan nu kadua saatosna ngabakalan tah urang kieukeun heula bentuk karakter wayang teh aya nu tungkul aya nu tanggah aya nu dangah gitu tah ti dieu meureunan urang pertegasna supados meureunan kaanteur tokoh-tokoh wayangna sapertos Gatot Kaca sanaos sakti oge da anjeunna mah lungguh atanapi tungkul kitu tah benten deui sareng karakter-karakter samodel Setyaki Baladewa gitu eta mah wayang-wayang dangah sanaos Pongkawaan tah ieu mah meureunan kaleresan Gatot Kaca anu nuju didamel teh janten tungkulna teh kedah kaanteur kitu kedah nyeples pisan tah ayeuna urang bagian beheungna tah ieu ge baraya penting pisan ieu teh rautan beheung teh supados engkena teh naon menunjang kana estetika wayangna gitu sareng nganteur kana karakter tokoh-tokoh wayangna upami tungkul teh lungguh teh wayang lungguh teh meureunan urang ge kudu ditungkulkeun ulah didangahkeun baraya tah ayeuna urang ngarampingkeun bagian luhurna ieu teh bagian gelung cupitna oge engke meureunan utah-utahna mah teu acan kagambar ieu teh nanging atos disogat mah eta teh hancenganana pikeun utah-utah Garuda Mungkur dina mahkota atanapi gelung wayang golek Gatot Kaca tah ayeuna mah urang rampingkeun heula we ieu tah kumargi beuki luhur teh beuki ngipisan baraya kitu janten sae katingalina teras wae urang ipisan ieu teh supados langkung sae mingkinan sae gitu tah ayeuna urang pola pikeun engke meureunan urang tahap selanjutna tah kitu baraya hatur nuhun ti sim kuring saung wayang daraut parantos nongton dugi ka beres dugi ka palebah dieu maksud teh hatur nuhun sakali deui cag.